Nggak karunya itu cek si Aki susu. Hapunten para kasepuhan sadayana uyos abdi ceramahna dikieukeun. Nuleres ibu uyos dikieukeun. Atuh dakang ngaji jalan ayeuna lamun teu dikieukeun mah aya ku aya dina pangajian bakal narundudan. Terus mantap abdi uyos dikieukeun. Moal nyalekan ka abdi, moal banget moal beungat di jalan, moal diomongkeun, moal dibahanan. Cilaka atuh aja di bahanan. Naon cenah buktina ning ngai sawana kana ngaji teh beurang. Tuh Kang tinggali. Ketika suara azan maghrib berkumandang di mana-mana, eta tingkah anu jadi indung, anu jadi budak rupa-rupa. Nu nyepret aya, nu ngabanting aya, anu nakol aya, anu najong aya, nu ngabanjur aya. Alasan namanya kanu jadi budak. Ngarang budak nate daek ngawas atuh cing sopan seperti atuh budak teh angkat nungguin ngabandale di masjid aya, di madrasah aya, di kobong oge aya, di bumi ustad aya. Arek naon dirinya teh arek ngaji. Araya budak nama dina pengajian tapi realita bukti menjawab inung nama balik deui ka tengah imah gep nyekelan remote nyeprekeun ti di dieu aya nu kitu. Ibu-ibu aya nu kitu di dieu nu make kerudung kumaha disebel nais pada insyaallah kade bu ulah ari ka budak ngaji ari indung bapakna henteu ieu salarasna mah abdi di piwarana ceramah tapi abdi punten rumaos sanes jalmi nu ageng pangartos ieu mah etang-etang ngeusi waktos mubaran anu nuju nyeri waos ngaboberah anu nuju teu gaduh artos sugan we uni ti dieu nais dibere ong leureui atuh Kang campur eta teh. Masyaallah. Hese kana pengajian mah. Di abdi di Cipongkor di Babakan mun namina pengajian hararese komo bapak-bapak. Atuh da Bu, bapak-bapak dina pengajian silana teh geus dibulak-balik. Pakai standar hiji bari nyambunya. Standar 2 bari nangkep tuur. Teu make standar pangagubrang sare. Terus di dia aya bapak-bapak model itu aya. Si ibu seselian kawas heueuh. Da ibu ge ari waktuna salat mah kalah nonton TV. Apa nais ge. Osok aya nu kitu. Ku urang India mah disindiran aja nu kitu teh. Cek orang India ya kabudak manarita ngaji indung namana ronton TV bapana oge nya kitu deui kana pangajian teu mun diajak pengajian alasannya nyeri sampean tecara kana nonton hiburan jauh oge kukurusukan eta jauh ge kukurusukan eta jauh ge kukurusukan aya da inu kitu aya henteu
mata kanti ayeuna ibu bapak cing lebih sering karena acara pangaos ulah ari budak ngaji ari indung bapana henteu anu matak mudah-mudahan ieu pengorbanan sahibul hajat ngayakeun acara syukuran khitanan dibarengan ku acara tabligh akbar mudah-mudahan masing dibalas ku Allah kalawan balasan anu berlipat ganda amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sabab Allah berfirman di Al-Qur'an a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Ayo cawerang nyebut Allah. Belaan datang urat dikoro dikorikeun. Anu tadi korikeun mah bisi leutik mana amplop. Guru ya tuh aja. Sakali deui cing kompak jalo Allah na siap. Cing kompak siap. Pilari panangan nais. Upami teu acan turun teu kenging wakali nyebut Allah na siap. Sakali deui. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Terus akarnya ini si bengek. Aya nu bengek aya. Nu asna aya. Kurang doakeun nu bengek cing tereh maot. Penyakitna. Tausen teu Bu? Tausen teu? Anu nyebut teu tausen congean tah. Masya Allah. Alhamdulillah ibu walaupun naik suantan rada serak tapi ku aya ngaoskeun Al-Qur'an dibarengan jeung senina ka kupingna nikmat betul. Sok emut kana sawal Ustaz Arifin Irham almarhum dengan seni hidup menjadi indah. Tapi ulah mentang-mentang cek Ustaz Arifin Ilham dengan seni hidup menjadi indah, ibu celentak teh ngaji Al-Qur'an dek digaya-gaya make lagu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika ladzi yad'u yatim. Rawasan tak? Rawasan tak? Ya rawasan atuh eta teh. Mun salah nu kitu teh. Naon salahna? Sabab salah nempatkeun. Di mana-mana salah nempatkeun maka berbahaya. Contohna ibu make tiung dina bujur. Pantes henteu? Henteu. Tolong teh si bapak ka pasar make salempak dina sirah. Pantes henteu? Naon sababna? Sabab salah nempat. Di mana-mana salah nempatkeun maka berbahaya. Widih kado tadi anu hartosna misal orang yang berinfak di jalan Allah seperti membantu membangun masjid, membantu membangun madrasah, membantu membangun pesantren, ngayakeun acara maulud nabi, ngayakeun acara tabligh akbar, membantu nini-nini peot. Punten Kang dan nini-nini masa dayana oge peot. Darah senter sanes kitu ngomong peot teh abdi masuk ingat kana katerangan saurna anu tereh ninggalkeun alam dunia ciri-cirina aya opat. Sabaraji cenah? Opat. Kahiji cenah kulitna tos peot. Aya di dieu nu tos peot. Berarti tereh
Nu kadua cenah rambutna tos huisan. Aya nu tos huisan berarti tereng. Nu katilu cenah gigina tos coplok. Aya nu tos coplok. Nu kaopat titinggalianana geus runyem. Aya nu tos runyem titinggaliana berarti tereng. Tapi kita henteu kitu Kang. Tengah jamin eta mah sugan pedah ka nini cek malaikat Israil ieu nini geus mah peot. Hidung bongkok beri hirup deui. Anggeus urang cabut ayeuna nyawana kitu henteu. Nah ari kanu geulis ieu mah lebar ge we paneuri. Kitu henteu Bu? Henteu. Sabab di mana-mana tapi kana pati ningang kana mangsa saleuyeung jeung panuju saisi jeung pangabukti nyawa dipundut ku Gusti Nu Maha Suci mulang ka Rabbul Izzati maot ngaranna. Ari maot nadodo borosok di poho datang teu merenya Getak taya tempo, taya berang, taya peting, taya raja, taya kuring, di mana aja kau sunting, terabasa anaking, jangkrik anu ngajengjeik matak ngait kana ati gaang anu mencewang matak reang semoreang Cing urang manusia cari cing pagekan cing saring set pageukeut meuredag kaanginan walas ku kahujanan cari mungkuk bari di ukuran dempak bari ngadengkak cing cang cekel gawe eling katali agama Allah cicing dina akidah Islam cicing dina Islam cang keling naon sababna tuh manuk cingkleng cindetan eta malaikat Israil geus cindetan bapa satan. Masya Allah. Malaikat mungkar nakir pas ngantosan ibu pabuleunang dina jero kubur rek nanyaan urang di mana-mana orang hirup di dunia getali ibadah daek nyalureurkeun zakat daek puasa nikmat pas ditanya mawa buka saha pangeran anjeun dijawabna hamba Allahu Rabbi Allah pangeran abdi. Pas ditanya man nabiyuka saha nabi anjeun di mana-mana orang hirup di dunia getol ngaoskeun salawat ka baginda Rasul daek ngamalkeun amaliyah baginda Rasul maka nikmat ibu bakal bisa ngajawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lamun orang di dunia anu sok nonton TV ngefans ka Raffi Ahmad ka Syahrukan di mana-mana ditanya ku malaikat man nabiyuka saha nabi anjeun dijawab Syahrukan jepren diteunggeul ku malaikat nauzubillah tsumma nauzubillah katakan ibu nu namina maot mah teu terang ti ayeuna cing getol ibadah karah tiasa ngajak. Amin ya Allah ya Rabbal. Tias cari heula. Oke, misal orang yang berinfak di jalan Allah seperti itu tadi, sedekah berinfak di jalan Allah, bantuan tetangga, bantuan ajengan, sedekah eta teh. Maka pahalana seperti nanam 7 biji. 7 biji eta teh tumbuh jadi 7 ranggeuy. Tina tiap-tiap ranggeuy eta teh pahalana bakal berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal. Katakan mudah-mudahan pengorbanan salibul hajat ya
ngayakeun ieu pangaosan masing dibalas ku Allah kalawan balasan anu berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal. Teraskan ya sahabat Allah. Alhamdulillah Kang aya perubahan di dieu mah. Biasana unggal abdi ceramah nu aya dina meja teh cai herang jeung cai herang. Tapi di dieu mah alhamdulillah aya cai bodas naon namina? Tah eta Kang. Nene lain susu. Sok ibu lamun bade masihan eta ka urang kali nyebatna ieu Joshua atawa ieu Nen. Berarti ieu oge. Akang bade Nenen. Alhamdulillah. Teraskeun. Masih kiat setengah jam, sejam kiat, 2 jam kuat, 3 jam, 4 jam, ketika subuh, rek malam rek nyiksa. Masya Allah. Ada apa mah kemiluan ya atuh. Terus Bu. Kanlah. Haus mah teu kudu lami, da percuma lila-lila dipanjang-panjang oge angger para diarapkeun ieu. Terus teu penting mah singkat, padat, melekat, kadepo mau balik mawa ilmu, numan. Kieu resiko ngomong jeung ahli barang hakat teh. Astagfirullah. Tasgan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Acara wangi orang ayeuna teh nyaeta syukuran khitanan kersana Ujang Dilan Saputra. Masya Allah namina ge sae. Mudah-mudahan hartosna ge sae. Amin atuh kitu. Ieu Ujang Dilan parantos ngalaksanakeun syariat Islam nyaeta anu namina dihitan. Tadi saukasana pun guru mubalik anu pertama hitan teh naon cenah Ibu? Ibadah anu nyari. Abi bade naros ya Kang ari dihitan naras nyari. Bener Kang? Ketik isukan hitan deui. Buktina Ibu aralimun deui dihitan. Atuh lamun dihitan dimat mah pakades ge katagihan meureun. Terus ieu hitan teh tadi oge saur pangarsa pun guru mangrupikeun ibadah. Sabab Ibu urang sebagai manusia anu diciptakeun ku Allah ka alam dunia tujuanna teh ngan ukur hiji pikeun naon? Pikeun ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa tidaklah semata-mata aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi Allah menciptakan orang ke alam dunia teh main jam nyanghunya. Tak kabeh kudu bisa jadi ibadah ka Gusti. Hartos. Ayeuna bobo bisa henteu jadi ibadah. Biasa jadi ibadah bobo. Kumaha carana? Wudu heula. Sapantos wudu naon? Baca doa. Kumaha doana? Allahumma barik lana fima. Kalau heula atuh nek kupingkeun heula. Can beres. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dahar heula. Padahal mah keur usung geuning sawe sare teh tarwa. Heula mah ayeuna mah nu hamil teh sanes ibu-ibu hungkul. Bapak-bapak oke hara amin. Tas tua nembe baca doa bubo tibra. Terus gitu
Eta tujuan manusia diciptakan bikin ibadah. Segala sesuatu anu ku Allah diciptakan eta pasti aya tujuanana. Seperti ieu kursi Kang, ari ieu kursi dijieun jam naon? Yang calik. Lamun nais calik dina kursi leres henteu. Leres henteu? Waras henteu? Waras. Lamun abdi ajrut-ajrutan dina kursi gelo henteu? Edan henteu? Edan. Tong gelo atuh kami balik mah teu sopan. Kirang waras gitu. Ya oke sami meja diciptakeun jang naon? Jang wadah opieun. Ari ieu aya henteu opieunna? Aya henteu? Sugan dihandap. Aya henteu? Gelo henteu? Edan henteu? Punten asa Ibul Hajat sanes abdi menyebut edan si ibu. Hartos teh ibu maksudna hartos. Segala sesuatu anu ku Allah diciptakan aya tujuan. Urang sebagai manusia diciptakan ku Allah pikeun ibadah. Kita oge termasuk karena ibadah. Sesuai sinareng hikmahna. Hikmah dihitan aya 5. Kahiji li ta'abud pikeun ibadah. Tadi teh atuh diterangkeun. Nu kaduana hikmah dihitan teh lil kabiroh supaya ngarah gede. Terus Kang, naonna nu gede teh? Duka kunaon da saweurna mah ibu-ibu teh resepna ka nu gede. Naon Bu nu gede teh? Si ibu mah seuri. Artos. Nu ageng teh resep artos ageng resep. Ibu-ibu mah resepna nu ageng. Duka abdi mah teu ngartos. Nuka dua hikmahna dihitan teh kabirah supaya ngarah gede. Nuka tilu hikmahna dihitan teh li ajli ladah supaya ngarah geunah nalika dihubungkeun jeung hubunganana. Bahkan pan ku santri mah diisirankeun ibu eta teh. Ieu cek santri mah nikmatun ya ayati lunuka estu nyabak niung tiru ngasupkeun si jarum. Duka naon eta teh si jarum teh teuing hilang mah. Teu apal geus mah cek santri eta nu katilu. Hikmahna dihitan teh li asli lada supaya ngarah geunah nalika dihubungkeun jeung hubungan nama. Nuka opat hikmahna dihitan naon? Li ajli siha supaya ngarah sehat. Sabab lamun teu acan disunatan, lamun teu acan dihitan, khawatir aya najis nu nyangklung di jero kulit nu teu acan diteuk-teuk. Terus kitu. Mata ulama fikih nu apik, budak lalaki nu teu acan disunatan ulah wakal dicacana ka masjid. Bisi di bumi na papang nu diwasuna luar hungkul. Sesuai sinareng hikmahitan anu kalima nyaeta li ijalatin najasah supaya ngaleungitkeun najis. Jadi budak lalaki nu teu acan disunatan mah teu keing dicacana ka mas. Bisi di bumi na papang nu diwasuna luar kartos. Da urang doakeun mudah-mudahan ieu ujang Dilan Saputra anu parantos disepitan, mudah-mudahan masing dijantenkeun putra anu soleh. Ngabanggakeun kana janten sepuhna. Ibu hoyong gaduh putra anu soleh. Bapak hoyong gaduh putra anu soleh. Minimal lamun urang hoyong gaduh putra anu soleh, namian urang kali teh nu sae. Namian nu sae. Candak nami urang kali teh tina Al-Qur'an, tina asmana Allah, tina nama Rasul, sahabat Rasul, keluarga Rasul, pek namian tidinya. Ieu mah cek si ibu mohon neng nangis, ibu mah namian urang kali teh bade sae nyandak tina Al-Qur'an. Ku abdi ditaruh saha ieu ibu namina? Ieu mah namina teh Ceceng Dolimin. Ari nu ieu saha ibu namina? Ieu mah namina teh Aceng Murtadin.
Ari nu ieu saha ibu namina? Ieu mah namina teh Iis saya Tonia. Maknya ngaran budak setan geus. Jadi mangga nyandak nami kurang kali tina Al-Qur'an asal kedah terang kana maknana. Komo zaman ayeuna mah Kang keur usum ngaranan budak teh tina ngaran indung jeung bapana, betul? Bapana Abbas, indungna Kokom, anakna Asob. Eta. Bapana Irfan, indungna Cici, anakna Panci. Di ngaranan eta keluarga parabot rumah tangga. Kan aya nu leuwih parah eceuk bapana Tata, indungna Ai, anakna Astagfirullah. Antu balik kolot teh euy. Maknya ngaran budak tai. Sakali deui ibu bapak lamun hoyong gaduh murang kali anu soleh naon cenah nu kahiji namian murang kali dosa nu kadua lamun hoyong gaduh murang kali anu soleh didik murang kali teh cing leres Kang. Ajarkeun kana agama Islam, kenalkeun kana akhlak baginda Rasul. Pamit teu tiasa lebetkeun murang kali ka pasantren ka sakola cina diajar jeung guruna cina diajar jeung ustadna. Minimal murang kali diajar ku sepuhna huruf hijaiyah atau ajarkeun ka murang kali teh. Ieu cek si bapak, jang ka dieu. Sok ayeuna mah urang diajar huruf hijaiyah jeung bapak. Nuhun Pak cek budakna. Tah ujan anu kieu teh ngaranna alif. Alif teh sakur-sakur anu nangtung eta ngaranna alif. Atuh budakna keur sakola nyakalan patot eta teh alif. Ningali tihang listrik eta oge alif. Kan kade omat bapak budang subuhna ulah kabeurangan. Ieu mah sare tiluan. Indungna bapana budakna di tengah. Setengah tilu budakna hudangkeun indungna. Mah tingali itu di jero samping si bapak ya alif. Tah bisi kitu. Tenten bapak budang subuhna ulah kabeurangan. Tadi teh saur pangarsa kedah salat berjamaah di masjid. Masuk salat berjamaah di masjid. Di dia aya masjid aya. Sok pinuh tara. Aduh. Kapungkur mah saur pun rama masjid teh Kang tina bilik hinis. Lantaina oge tina papan. Beres salat ceurik kabeh jamaah. Lain ingat kana dosa suku kacepet papan. Ari zaman ayeuna Masya Allah. Komo zaman ayeuna mah Kang keur usum ngaranan budak teh tina ngaran indung jeung bapana, betul? Bapana Abbas, indungna Kokom, anakna Asob. Eta. Bapana Irfan, indungna Cici, anakna Panci. Di ngaranan eta keluarga parabot rumah tangga. Dan aya nu leuwih parah eceuk bapana Tata, indungna Ai, anakna sok nyangu tara. Sok dinuhunkeun tara ku salaki. Jawab cing tari pasok tara. Akang ka kuping. Pengakuan si korban. Abdi bade naros deui ibu, ari salaki ibu di bumi sok ngepel tara. Sok nyapu tara. Nyeuseum tara. Gegeroh tara. Terus eta sok nyangu tara. Sok dinuhunkeun tara ku salaki. Jawab cing tari pasok tara. Akang ka kuping. Pengakuan si korban. Abdi bade naros deui ibu, ari salaki ibu di bumi sok ngepel tara. Sok nyapu tara. Nyeuseum tara. Gegeroh tara. Terus eta kabeh teu cing tari cabeh teu. Akang ka kuping teu. Berarti ti ayeuna bapak-bapak
urang dia kudu mikir isukan teangan awewe hiji deui. Terus gitu. Ibu setuju? Setuju enggak? Hari bapak-bapak setuju? Rupan tadi cek ibu kusore hate sampai gawe. Tuh Kang, kupingkeun. Berarti timulai isukan bapak-bapak urang dieu nu sok buburuh tong buburuh isukan mah. Nu sok macul bikeun paculna kasih ibu. Nu sok museup bikeun pancinganna kasih ibu. Nu sok ngojek bikeun motorna kasih ece. Penting ayeuna ibu-ibu di dieu geus berikrar mending keneh capek gawe daripada capek. Iya ngabuktikan istimewana istri. Bahkan di Indonesia sering diperingati Hari Karti. Teu aya nu namina Hari Kartono. Di dia aya Hari Kartono? Aya henteu? Lamun di dia aya Hari Kartono berarti eta orang Jawa Kang. Sabab di Sunda mah identik huruf A, ari di Jawa mah monggo linggih. Banyak tamu dicolong. Astagfirullah. Di abdi mah dibabakan namun aya tamu teh monggo linggih, ternyata datang ka dieu mah aya tamu teh monggo colok. Karunya atuh aja tamu dicolokan mah. Bina-bina urang dieu. Sakida tukang ngusep dipanggil, ya tukang ngusep. Badek gitu aja. Badek itu mah bu. Cek si ibu teh neng nais da ibu mah kumaha bade nyawuran salaki romantis dan teu pernah dicontohan ku salakina oge. Laras gitu. Kupingkeun Kang ketika Rasulullah istri anu nyium tarang sakat salaki maka pahalana sami sareng nyium Haji Ahmad. Udah ngaos nambah nundutan teh aja. Kata lamun aya nundutan gugahkeun heula bisi salah paham. Henteu ketang apana tadi saur neng nais teh sakalina istri nu nyium tarang salaki pahalana sami sareng nyium Hajar Aswad. Komo cenah ih siapa nama kan tadi ge saur neng nais teh sakali nyium 70 dosa, dua kali nyium 140 dosa. Komo lamun teu eureun-eureun mah Riki di nyamperkeun salakina reketek bebeungna dipalitekeun. Dicium teu eureun-eureun aja. Cing bager kasalaki bade ti ayeuna ibu nu sok ngalawan kasalaki teu kenging kantos deui ngalawan kana janten caroge layanan caroge teh sate acan bobo sareng salaki teh nganggo sesengitan osok aing ngangka bina-bina Kang boga pamajikan teh. Ibu sate acan bobo sareng salaki teh dang nyium 70 dosa digugurkeun ku Allah. Ya terus maneh rek kumaha? Apana mamah mah rumasa janten jalmi teh seueur dosa. Kan umur hoyong digugurkeun dosa teh ku Gusti Allah. Ngomong we maneh mah hayang nyium urang. Lain kitu apana mamah mah ngan umur hoyong digugurkeun 30 ribuan. Dah dir barah bae kana bantal. Tarik utang coplok si eceu. Ditamal ku panitik. Nalika ditangkep teh ku salakina ngagoak, salakina katanya paniti. Sok aya nu kitu. Astagfirullah segala aya. Ti ayeuna ibu ti ayeuna. Ih siapa nama? Pan tadi ge saur neng nais teh sakali nyium 70 dosa, dua kali nyium 140 dosa. Komo lamun teu eureun-eureun mah.
nyamperkeun salakina reketek bebeungna dipalitekeun. Dicium teureun-eureun eceu. Komo zaman ayeuna mah Kang keur usum ngaranan budak teh tina ngaran indung jeung bapana, betul.